Abah Uci rek ditanyakeun ku aing ka Cidahu masalah cincin ieu kajian ku kumaha ge ieu aya sesuatu. Malam Selasa biasa berangkat ngaji ke Cidahu. Begitu masuk ke majelis Abuya nu mulia di Cidahu, Abuya Dimyati, caliklah Abah Uci, insyaallah kesabada ngaos rek ditaroski. Begitu asup Abuya ke majelis, biasa kitabna dibawa ku sorangan, dibawakan ku batur. Eta Abuya begitu asup ke majelis ngangsongkeun leungeunna 10 ramo make cincin kabeh. Bari ngomong well. Jawaban Abah Uci, ada apa ini? Geus kajawab ti heula. Geus kajawab. Lantakan adik kula nu bungsu aya Haji Jalal mau kai cincina gua lede. Ditanya ku kula, cincin sia gede amat. Ilmu aing geus tingkat Abah. Sialan gira meleng dipek-pek begitu. Terus deui diteruskan ngajina sambil diperhatikan. Di hiji waktu Abah Uci digerakkan ku Abuya, Ci kulan hatur salamkeun ka abahnya di Cilangok ulah gitu. Maksudna apa Buya? Bejakeun ulah gitu. Mohon insyaallah. Baliklah tengah beting, biasa datang ke dia menjelang subuh. Abah geus dieu di ruang tamu. Samemeh Abah Uci ngomong, Abah di dia geus ngomong, bejakeun ka Abuya, aing mah deuk kieu bae. Gila. Dijadikan bola. Nyana ngomong ulah kitu, aing mah teu kieu. Mun cekena ti tah kieu, aing teu kitu. Pokona aing jeung nyana kitu, aing kieu, nyana kieu aing kitu. Pokona tah kieu tah kitu. Tegar ti ayeuna. Dina hiji waktu Abuya ngirim surat ke Abah di dia. Suratna insyaallah aya keneh di Al-Muqbullah di dia. Sugan disimpen. Pernah dibaca ku kami babarengan. Isi suratna make Al-Qur'an, make hadis. Kurang leuwih bunyina bahwa hirup ulah loba teuing dahar. Pangkirimkeun ka Abah maneh, Cik. Dibaca ku Abah. Oh iya, atur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinasehatan urang supaya ulah loba teuing dahar, ulah loba teuing nginum, ulah loba teuing sare. Malam Selasa biasa rek berangkat ke Cidahu, Abah nitipkeun surat. Bikin ke guru sia di ditu Cidahu. Bikin. Begitu datang hari itu, Abuya geus nangtung, mana suratnya Abah? Dibuka di hareupeun eta Abuya ngagakak. Cek Abuya. Suratna balasan ti Abah, aing mah deuk dahar bae, deuk nginum bae, deuk hees bae. Sanajan sia tilok dahar, aing mah deuk dahar bae. Surat
kurang lebih aya sekitar 10 suratan antara Abah ke jeung Cidahu. Nu jadi posna giro adalah guru urang. Masya Allah. Hiji waktu nanyakeun, Bah, emang Abah kejeng Abuya Cidahu pernah sapasantren? Henteu. Ai Abah wau teh. Henteu. Abah pernah ka ditu teu? Aing moal ka ditu, nyana moal ka dieu. Aing boga perjanjian sesat jeung manehna. Moal silih silaturahmi. Muas. Moal aya perjanjian moal silih silaturahmi. Tapi di antara para kiai sabanten aing tang akrab-akrabna ke jeung Cidahu. Besi sia hayang nyaho tanyakeun ka Abah Usop Caringin, saha pang akrabna kiai di Banten? Pang akrabna kiai nu wauh ke jeung Cidahu. Teman CS. Pan atuh Abah tilo ka ditu teu hayang aing. Samemeh kiding yati Cidahu ninjek ka Cilongok, aing moal ka Cidahu. Dina hiji waktu pernah ka Cidahu nganter al-allamah di ajengan Qadir. Benda kerep. Yeuna nu ngiringna Bang Haji Yasin. Abah urang, Abah Uci pernah diisi ku ajengan Zaini. Ajengan Zaini Bugaduh Putra ajengan Qadir. Ajengan Qadir sumping ka dieu hayang silaturahmi ka Cidahu. Minta anter ka Abah di dieu. Waduh. Kumaha ieu? Ieu ajengan ieu teh bapakna adalah guru anak aing. Minta anter ka Cidahu. Eleh aing ieu. Berangkat dari itu Abah Bang Haji Yasin termasuk ajengan Qadir. Begitu datang dari itu ditanya ku Abuya, ya tadi yo oke henteu aing manganter. Nganter aing ngan nu heran secara zahir Abah jeung Abuya dimiyati Cidahu can pernah kapanggih. Tapi begitu datang ka ditu Abuya teu pahili, nu ieu ajengan Qadir, nu ieu Abah, nu ieu Bang Haji Yasin. Apa? Geus teu kudu kenalan. Sin langsung gitu. Kaye jangan Qadir, geus teu kudu kenalan. Geus teu kudu repot-repot. Siapa namanya? Teu kudu. Karena sudah di SMS sebelumnya. Langsung aya fotoan. Ya Allah ya Rabbi. Iyalah pemandangan anu dipertongtongkeun ku Abah ke jeung Cidahu, dipertongtongkeun ka guru urang, tinggal guru urang naula. Waduh, ternyata ada dunia lain. Dina hiji waktu ieu cerita geus mulai betus keluar. Sebetulnya awalnya nu nyaho hanya sekeluarga. Bahwa Abah Uci dipanggil ku Abuya ka jero kamar. Duaan salilalila. Yang menjadi saksi insyaallah Abah Usop Caringin. Tapi beredar luas. Lila di jero kamar teh
jam 1 can keluar, jam 2 can keluar, jam 3 can keluar. Pas menjelang subuh dibukakan kamar, keluarlah Abah Uci dengan suara ngegerem. Kaget. Balik ke dia, peting hari takene datang ke imah isuk-isuk. Abah di dia geus nyekel tambang. Waduh, kudu dikaluhan anak aing. Kaluhna kudu nu gede ya. Maka dikaluhanlah Abah Uci ku Abah di dia. Kaluhna kaluh gede, tambangna tambang gede. Terus dikarantina, dicangcang sapageh-pagehna. Ngaji magahan santri teu mana, tatablegan cacaramahan dibatasi, hanya menang teu ngomong kieu kitu teu menang sa ngomong nu lain-lain. Tapi sewaktu-waktu ku Abah dititah magahan ngaji, ngaji di dia. Asal dek ngomong, dek nyurahkeun lepas. Stop Abah, stop. Daripada sia magahan santri kos itu main ngobrol jeung aing. Dina hiji waktu terong tilu ngaji deui, santri datang. Ditabeu deui ku Abah, terong hiji tanda perek. Santri mah surak bae. Dikaluhan batahun-tahun. Temenang nyurahkeun alat, temenang nyurahkeun biki bebeja deui ka Abah, bah hayang ngaji ieu jeung santri. Ulah menang meureun saeutik mah teu naon. Tapi nyurahna kitu. Terus dikaluhan, dikarantina. Rada lila katingali koreng urut kaluhna geus cager. Geus wauh kaluh jeung tambangna makna mulai diulur. Geus wayah ku aing dihiberkeun je budak. Wayah ku aing digencarkeun ka bubulak. Tapi perlu diuji kelayakan. Dipanggil ka Haji Emuh, dipanggil ka Haji Entoh, dipanggil kula, dipanggil kakak kula, dipanggil adik kula. Lawan ku sia si Uci. Waduh. Kumaha Bah? Toh jajal ku sia fikihna, tafsirna jeung nu lainna. Haji Muhasinuddin jajal ku sia suci usul fikihna. Jajal ku sia nahuna, balaghahna. Jajal ku sia anuna. Jalal kula mah penonton bae. Siap. Mulailah kula ngobrol. Kumaha tuh Bah? Nah matakan dia si Uci ku aing ditah magahan ngaji, sia ngaji kabehan. Di mana titik kelemahanna? Lebah nyurah pikih titik lemahna di mana? Lebah maca kitab titik lemahna di mana? Modar ku aing. Maka dina waktu nugas dipersiapkan kula dititah ku kakak kula ku ka Haji Entoh jeung Haji Emuh sia heula ieu. Tuh sia mah giliran kos ieu ditah aing ti heula. Giliran bagi duit ditah tandeuri. Maaf ka Haji. Eta lebah dina maca kitab ka Haji mah asal manggih sabak dalaisa sok make kalawan bae. Alaisallahu bikafin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Annatah orangna iku kalawan bae. Nyaho aing ge eta huruf terjaidah. Sian teh kaluarkeun dalil wa ba'da mal wa.
wa ba'da ma jarabal hobar aing nu matak dikalawankeun bae ta'adduban lil Quran buka jawul jawab sohipat 2 sedengkeun eta bagian kaji moh aing maya ta'adduban lil Quran andai kata ieu ku aing tadi dijaidahkeun maka loba jaidah dina Al-Qur'an engkeun bakal aya sangkaan di Quran teh eueuh manaan jeung hade jeung aing keur taroki kalau pokona setiap huruf nu ditulis ku mualif nu ditulis ku para musannif ku aing mah di manaan kabeh deuk kalawan deuk jaidah deuk henteu pokona kitu mana di lain tegang sih ku aing balik ulah bah tuluslah